Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Segarawa gancang ngajaga kasaimbangan badana. Saterusna gentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan. Kajadian saterusna Mbah Segarawa bisa ngasukeun panarajangna kanu jadi lawan. Tapi gese waktu sababaraha detik harita Kibelit Debleng ngasupkeun panarajang balasanana. Daligdeug dua nana ngadaligdeug munura sababaraha lengkah ka tukang. Akhirna tarung tepi kana pungkasanana Mbah Segarawa ngagunakeun jurus pamungkasna dibarengan ku kakuatan talaga lapisan sapinuhna anu ngandung kakuatan ilmu banyu beku. Kibuyut Debleng ngimbangan panarajang anu jilawan ngagunakeun kakuatan talaga lapisan sapinuhna dibarengan ku jurus panujuk balaga digdeug jeung jurus geni pamatri ulin karuhunan anu ngandung kakuatan hawa panas. Bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung deui pikeun anu kadua kalina sauhiu kedugdeus. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna bantrokan kakuatan talaga lapisan Mbah Segarawa bisa ngasupkeun panarajangna kanu jadi lawan. Sahiu keberodes. Panarajang Mbah Segarawa ngahantem kana dada lawan. Kibuyut nahan ka nyeri saterusna dina gerakanana leuwih cepet tibatan lawan harita ngasupkeun runtuyan panarajangna ngahantem kana anggota badan lawan. Sat daligdeug salonton hiuk cebrot des hiuk cebrot des yalah buhay waduh. Mbah Segarawa ngagarunahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang tulus rubuh ngababengkang maring lemah. Kibuyut Debleng mancuh dina tangtunganana bari ngacungkeun leungeun katuhuna kaluar terus nyarita ka manggali. Dewek anu unggul gali euy, gali dewek unggul euy, hasok umumkeun ku si laing. Si Debleng anu unggul dina ieu tarung babak kahiji mangka hade cobek belut cing karasa samarana euy. Keur ngupahan si Segarawa anu eleh jajaten ku dewek euy. Engkelek diajakan dahar bareng jeung dewek ngebagiakeun cobek belut nu karasa jahe jeung cikurna dihijikeun jeung jantung jantung teu mangala hek dibubuy heula wah leuwih pede leuwih peed umumkeun kaynya gali oi. Ahai ya, pertarungan babak ke-1 menjadikan sudah rengse Mbah Balung Wesi dimenangkan oleh Kibuyut Debleng. Dengan demikian maka sudah menjadikan Katang Tuan yang akan bertarung di babak kedua akan adu hareupan Mbah Balung Besi melawan Nang Bule.
sebagaimana yang dipikahayang sama Mbah Balung Wasi. Untuk itu kepada semuanya yang menyaksikan ajen jajaten ini, harap menjadikan tetap tenang dan menikmati. Ya, tetap tenang di tempatnya masing-masing. Untuk itu hasok ke Mbah Balung Wasi untuk maju ke pakalangan. Mbah Balung Wasi ngacrelat saterusna mantuna tangtunganana musirkeun panetepna ka lebah nang bule baitus nyarita. Asok maju silaing nang bule. Sanajan bener silaing geus mampu ngungkulan ajen pangartina si Warangkas. Tapi kangaranan taru ngalawanan dewek, mangka kahebatan ilmu silat silaing moal mampu ngimbangan ilmu silat dewek balang bule. Wah jadi itu, nah dewek bagi kudu eleh jajatin ke budak kamali sore. Silaing baka mejrel sialang bule. Hasok maju tarung jeung dewek sia. Ningali sikep jeung ngadenge caritaan Mbah Balung Wasi bangun anu nganggap enteng kanang bule. Harita si Banteng Wulung jadi kahudang oge. Harita geus loba dicarita leungeun katuh nyekelan ruyung gedena, si Banteng ngagajeng loncat dulug-dulug gua jeleng. Si Banteng Wulung terus nang tungga bedega di hareupeun Mbah Balung Wasi bari nyarita. Wah, maneh ngentong anggapan nentengan kanang bulean sia haram jadahan. Si Balung Wasian si golobog ngurang ajaran sia make ngejeng hinaan ngalangu pakanang bulean. Jeung lemang anu ngawas maneh henteu bisa diantapkeun deui sia jangkar kehedan. Si borok bujur samemeh naru ngejeng nang bulean lawanan heula ieu si Banteng Wulungan. Lamunan maneh wani mah lain melong wae sia Balung Wasian ngurang ajar. Si sombongan si kolopok ngahinaan kanang bulean sia sarua we ngejeng ngahinaan ka ngurang. Ngasok sia narung Balung Wasian dibuang buku ruyung. Anu sakieu geus dicecekelan aku ngaing sia. Wah, babatok maneh bakal hancur sia Balung Wasian. Mbah Balung Wasi neuteup antep ka si Banteng Wulung bari terus narita. Rek ngajajal karena kekuatan dewek silaing teh Banteng Wulung. Sanajan pangawakan maneh badi gul tagih gul kawas buta. Teu dewek marek ningali kana tangtunganana deuleu. Pikeun ngarubuhkeun silaing mah dewek cukup ku sageprakan. Silaing bakar rubuh ngabebengkang Banteng Wulung. Silaing tanya ho ka dewek. Wah, ngentong ngomongan sia golobog kamana karepe kurang ajaran. Si borok bujur anu pungguh mamah neng anu bakal dirubuhkeun rangsakeun sia golobagan. Dulug-dulug gajeleng si Banteng Wulung maju narajang bari metakeun ruyung gedena dibabukeun ngarah kana silah lawan. Ningali datangna panarajang lawan harita Mbah Balung Wasi teu ingkah di tempatna. Babukan ruyung gede si Banteng Wulung anu ngarah kana sirahna harita dipendung ku leungeun kencana Mbah Balung Wasi. Si Banteng Wulung jadi kageteun sabab ruyung gedena potong jadi dua bagian mangsa bantrok jeung leungeun kencana Mbah Balung Wasi. Tegas belatok. Ruyung gede potong jadi dua bagian. Samemeh leungit ka kagetna si Banteng Wulung.
harita Mbah Balung Wasi loncat setengah badan satusna gedoran pereup katuhna ngahantam dada lawan. Hiuk ceblor dah. Wah! Nyeri sagolobong. Nyeri sajurang ajaran. Si Banteng Wulung ngageronahan ka nyeri, bari ngacengkang ka tukang. Cengkang, gedebut. Si Banteng Wulung geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana, harita rubuh ngabebengkang maring lemah. Mbah Balung Wasi ngaret deui kanang bule betus nyarita. Sok giliran si laing anu maju tarung ngalawanan dewek sadang bule. Dewek geus sabar hayang gerang ngabuktikeun, majarkeun si laing boga kamampuan ilmu silat tingkat tinggi. Eueuh tingkat tinggi anjeun dewek mah maju sadang bule. Dina lengkah anu tenang, harita nang bule terus datang nyamperkeun. Malah nyelang-helang ngaret ka si Banteng Wulung baritus nyarita. Sok engal gugah aki anteng sok gugah hayeuna mah giliran abi anu kedah mayunan Mbah Balung Wasi. Si Banteng Wulung geus teu loba dicarita, terus ngoneal hudang cengkat nangtung. Samemeh init nyarita heula ka nang bule. Wah, aduh ngaduh, ngati-ngati nang bulean. Eta si kolopok si bolok bujur, mokona memudu mamas padaan, narung lawanan si Balung Basian mata, si jangkar kehedan. Ngasok buktikeun nang bulean, buktikeun. Bisa ungkulan si Balung Basian si kolopok tah. Geus kitu mah si Banteng Wulung balik deui ka tempatna. Nang bule anu hareupeun pahareup-hareup jeung nang bule atau nang bule harita padu teutepan bantrok antara Mbah Balung Wasi neuteub seukeut bari nyarita. Sakali deui dewek nandeskeun ka si laing nang bule. Naon sababna dewek hayang tarung ngalawanan si laing? Sabab mun dewek bisa ngungkulan ajen pangarti si laing, ngandung harti dewek bisa ngagantikeun si Warangkas. Nyata ngawasa dunya kajawaraan. Kumaha kahati ku si laing nang bule? Dina karakterna Eyang Buana Putih, harita sikap jeung carita lang bule tetep tenang. Baritus nyarita. Mohon ku abdi kahartos Mbah Balung Wasi salira palai ngawasa dunya kajawaraannya. Atuh ngeunaan ke pihak abi mah teu janten masalah da, mangga teh teuing. Eta mah hak pribadi Mbah Balung. Bade saha wae anu ngawasa dunya kajawaraan mangga. Ke pihak abi mah moal bade ngahalang-halang. Mun anu kedah janten bahan tinimbangan mah upami salila tiasa ngawasa dunya kajawaraan sapertos Ki Warangkas ulah diturutan tina kelaku kajahatanana. Janten ulah nyalahgunakeun naon teh pangaruh sareng kakawasaan anu sawenang-wenang gitu. Si laing teu kudu make jeung mamatahan sagarupa ka dewek sadang bule. Umur si laing teh jauh jeung dewek mah deuleuh sia. Si laing mah bebeunyi keneh. Jauh mah lamelu deuleuh. Kitu deui dina makalangan di dunya kajawaraan. Geus montong lo balik carita sia hasok si laing maju narajang nang bule. Cing sabar atuh cing sabar. Aiteun teh kala ka abdi anu kedah narajang geuningan henteu lepat ieu teh.
apanan anu nangtang talung teh Mbah Balung nya kedah nama salira atuh anu manjur narajang sales abdi ya si lain hayang ditarajang ku dewek pun kitu mah heug sia tada sia na boleh Jorela kidung Mbah Balung Wasi maju di narajang. Sanajan teu ngagunakeun pakarang tapi angin sameran panarajangna neba kuat kana badan lawan. Sok hiuk cuelat bros. Panarajang teu kena kana sasaran. Sabab nang bule geus ngajuelat pindah tempat. Mbah Balung Wasi jadi penasaran harita maju di narajang. Sapasang leungeun jeung suku Mbah Balung Wasi but-but ngarah kana anggota badan lawan. Nang bule sanajan can manjing dewasa tapi geus ngarti Mbah Balung Wasi ngutamakeun kana kakuatan sapasang leungeun jeung sukuna dina ngalakukeun panarajangna. Pikeun ngimbangan ujai lawan harita nang bule ngagunakeun 3/4 bagian ilmu pangenteng badanna. Kacepetan gerakanana jadi lebih cepat tibatan gerak panarajang lawan. Sok hiulan bos, abuk hiulan bos. Panarajang Mbah Balung Wasi taya nu kena kana sasaran sabab kirim nang bule jojorelatan pundah pindah tempat mangsa nyingkahan runtuyan panarajang nu jadi lawan. Kirim nang bule lingas lire upama kalangkang. Geus 2 kali narajang runtuyan panarajangna masih tetep taya anu kena kana anggota badan lawan. Harita Mbah Balung Wasi ngeureunkeun heula panarajangna sabab mun terus-terusan seperti kitu tangtu bakal leuseuh tanagana. Ningali Mbah Balung Wasi ngeureunkeun panarajangna. Harita si Banteng Wulung jadi terus semua anu ngagero ditujukeun ka Mbah Balung Wasi mapanas ku caritaan. Woi! Balung Wasian si jangkar kehedan. Manarajang mangneh nus-nusan napi nangeuweuh nganu ngeunaan sakali-kali ngacan euy. Anu mantrak ulah wakasombongan bakal bisa rubukeun nang bulean ngalangu Pak Syah kolopok ngalah kang umaha ngoge maneh moal bisa elehkeun nang bulean. Ngalah kah ngahulengan ngitu si golobog. Maneh bingungannya bingunglah masih nangoge Balung Wasian. Ngasok buktikeun salin omon-omon golobog. Lamunan bener bakal bisa rubuhkeun nang bulean mah. Masih nangoge maneh nganu bakal rubuhan. Mbah Balung Wasi ngaret sakedeung ka lebah si Banteng Wulung. Tapi manehna teu malire kana caritana si Banteng Wulung. Netep seukeut ka nang bule terus nyalita. Tadungna nu baleg sia nang bule ah. Si laing montong saukur ngandalkeun ilmu pangenteng badan bungkul. Nyingkahan panarajang terus ya. Mun memang boga kemampuan dina ieu tarung. Si lain kudu bisa males narajang kanu jadi lawan deuleuh. Montong ngakukeun incuna si lawing sagarupa sia. Mun saukur bisa nyingkan panarajang mungkul mah sia. Buktikeun kemampuan ilmu si lain sia. Anu ecreg we sia. Nang bulean. Nang bule malas tetepan nu jadi lawan. Dina karakterna eyang buana putih, sikap jeung caritana tetep tenang. Janten maksad Mbah Balung mah abi teh kedah malas narajang kitu. Rupina mah Mbah Balung bakal telas leusuh tanaga nanya.
upami narajang nyamos wae manya sakitu mending ngahegak. Abdi mah teu ngahegak teh naon-naon, abdi mah biasa we. Mangga atuh ari abdi kedah narajang mah mangga nyakeun ieu panarajangna ya. Heya. Yorela tulung nang bule maju narajang. Mbah Balung Wasi siri dina jero hatena. Kakuatan tulang dina sapasang leungeun jeung sukuna kawilang teas lir upama besi. Salila dari nama kalangan setiap bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan bantrokna jeung leungeun nujai lawan bisa dipastikan tulang leungeun lawan bakal remuk potong. Kitu deui anu bakal karanapan kunang bule. Kitu ceuk ijiran Mbah Balung Wasi dina waktu harita. Waktu panarajang lawan datang harita Mbah Balung Wasi langsung ngagunakeun sapasang lawana pikeun ngabenung panarajang lawan. Tapi ijiran Mbah Balung Wasi nyalahan. Sabab nang bule gancang narik sapasang leungeunna ka tukang digantikeun ku tacongan suku katuhu kana kakemplung lawan. Mbah Balung Wasi rikat ngagerakeun suku katuhuna rek kabendung suku lawan. Tapi nang bule rikat narik suku katuhuna. Mbah Balung Wasi malas narajang gedoran perep katuhuna rek ngahantem kana dada lawan. Tapi nang boleh harita rikat luncat setengah badan kalebah katuhun badan lawan. Saterusna leungeun katuhu nang boleh ngepret ceuli lawan anu belah katuhu. Sat hiuk kepret ceblek jana. Ceuli dewek dikepret ku si kurang ajar. Wah goblok sia. Mbah Balung Wasi ngagero kaget samu anu ngagurubug. Ngarasakeun kanyeri dina ceulina. Sedengkeun nang bule mancuh dina tangtunganana di tempat anu kosong bari ngatureng hapanapasna. Harita Mbah Balung Wasi tus nyaritakan nang bule. Panarajang si lain saukur panarajang murahan. Kalakah ngepet kana cai sagara upas ya kurang ajar. Anu kieu patut incuna si Rawing. Kurang ajar sia. Saukur kitu patut geningan kemampuan si lain cenang bule. Tapi peureus oge anya. Kitu teh mah teu beda we jeung si Rawing akina si lain. Kasebut jago kasohor teh ngan saukur digegedekeun ku beja wungkul deui sia. Si Rawing aki si lain kan sabeuna eueuh nanaonan sia nang bulean. Mun tapikeun katalung jeung dewek ku sababaraha geprakan ge geus dilubuhkeun ku dewek. Dina kayan sapasang leungeun jeung sukuna raramuk parotong tulangna sia. Si Rawing saukur jago murahan deui sia. Sarua jeung si lain sareng bule. Saukur boga kamampuan emosilat recehan. Anu matak saukur bisa ngepet kana ceuli lawan sia mah. Si lain sakedeung deui bakal mejel sareng bule. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Mbah Balung Wasi anu geus ngahina ka si Rawing nu jadi akina jeung ngahina ka dirina. Harita nang bule jadi muncak amarahna. Kaluar kekuatan puncakna marengan parobahan kayaan dirina. Mbah Segarawa jeung Mbah Balung Wasi kitu deui para warga jadi kageteun. Ningali parobahan kayaan dirina nang bule. Bukna nu beureum jeung rancung darocong heuras kawas-kawat. Sorot panonna jadi semu anu hurung. Kulitna jadi beureum. Dina karakterna akibuana ireng harita sikap jeung cai talang boleh jadi kasar. Aing ge nyaho maneh teh ngandalkeun kakuatan tulang anu teuas kawas besi anjir.
anu matak maneh mah dina talung teh ngutamakeun kakuatan sapasang kokel jeung cokol. Benernya balung wesi. Kitu deui anggota badan maneh anu dilapis tulang bakal tahan ku panajang lawan. Tapi keur aing mah deuleuh eueuhna naonan eta kakuatan maneh teh balung wesi. Sabab aing geus nyaho bagian kelemahan anggota badan maneh anu bakal jadi sasaran panajang aing deuleuh. Anu matak bontong nyaita bakal mampu ngarubukeun silawing ake aing sagarupa. Taruh heula ngalawan aing sia. Maneh nu bakal nampuyak masa banteng balung wesi. Mbah balung wesi jadi pedah oge amarahna. Ningali sikap jeung ngadenge caitan sinang bule anu geus nganggap enteng ka dirina. Mbah balung wesi langsung nangtukeun sikapna pikeun maju narajang ngagunakeun 34 bagian kakuatan tenaga lapisanana. Sakali kabeunangan ku panarjangna nu jadi lawan bakal rubuh geus moal menyat deui kitu ceuk pamikirna. Dangkeun para warga anu ngabandungan kana eta kajadian. Jadi karageteun jeung ngarasa aneh ningali parobahan kayaan di nang bule. Cemacak aneh mun ngobrol jeung pada baturna. Ece mah bener-bener kaget dah. Jeung ngarasa aneh dah. Tak nang bule kaayaanana bisa jadi lobah kawas kitunya. Sikep jeung caitan oge jadi lobah deui nya. Halah, eueuh yeung. Saila nyorang kahirupan. Salila membawa bujur ieu euceuk ka karek ayeuna euceuk mah da ningali kajadian aneh kawas kieu mah eta nen. Ja bener ceuk kudet ge sok goblok jeung jago atawa jawara ceuk tapi calkung si aya anu goblokkeun ilmu ade ceuk. Heuh saperti lang boleh mah mun teu jaksian ku solagan mah sigana moal percaya mah ya. Benar gitu jago deh. Bedawa anu bisa ngobrol jeung guru-guru silat ya. Seperti parosut guru silat teh urang dinya para dewa. Dina waktu sababaraha taun kasugang cangkung sih aya nu nyaitakeun ilmu anu kawas kitu mah. Sakuduna mah si Nyai anu bisa kawas lang boleh teh Nyai. Bisa robah jadi parawan deui. Dempluk kene si Nyai imitna mah aya sengehan teh aya. Mun bisa jadi parawan deui mah langsung dikawin ku abah mah Nyai. Disanggupan ku abah mah rek minta mas kawinna emas golondongan oge. Dia semontong mikiran hayang kawin deui abah ah. Sakitu tuur geus reklok teh. Leumpang geus kalampeol. Rek kumaha kacalaganana buka majikan kelas abi mah. Kumaha dong parawan abah. Tuh sekali ah. Geus ngomong nu kitu patut teh ah. Tuh itu embah segerawa tuh geus sagadi diri rek maju narajang. Ai amoing. Nu ngalobrol musyurkeun di perhatianana ka tempat lubang sunat tarung. Katingali harita Mbah balung wesi anu geus jaga diri harita maju narajang bari ngagelo. Si laing montong nganggap enteng ka dewek sanang bule. Sakedeung deui si laing bakal dirubuhkeun ku dewek sia. Tanah sanang bule. Jorewat culung Mbah balung wesi maju narajang. Ningali panarajang lawan anu datang harita nang bule teu ingkah di tempatna. Harita panarajang lawan dibendung ku sapasang leungeun nang bule. Bantrokan kakuatan tenaga lapisan ngalibatan leungeun masing-masing harita lumangsung. Sok yuk.
daligdeug Mbah Balung Wasi ngadaligdeug mundur sababaraha lengkah ka tukang jang keunang bolengan saukur mundur satengah lengkah. Gue Mbah Balung Wasi kaget nu lain dikieuna lain bae kakuatan daya pangbendung lang boleh ngajadikeun dirina ngadaligdeug mundur ka tukang. Tapi sapasang leungeunna oge sapasang leungeunang boleh adu bantrok jeung sapasang leungeunna tetela dina kayaan teu sakara-kara. Sakuduna mah tulang sapasang leungeunang boleh remuk atawa palotong. Ningali Mbah Balung Wasi ngadaligdeug mundur ka sababaraha lengkah ka tukang. Harita manggali jeung si Banteng Wulung patembalan pada nyalita semua nu ngagero ditujukeun ka Mbah Balung Wasi. Ahai Mbah Balweng bage ka kumaha ini teh jago kolot yang mau merubuhkan lawan teh menjadikan malah mendaligdeug geuningan. Alah makanya hoi kamu jangan coba-coba untuk anggap enteng sama Putu Sirawing. Putu Sirawing dilawan Mbah Balweng. Sekarang kamu kena batunya deh dan menghuleng. Kaget kan? Aku berani pastikan sekalipun kamu di Poporese ya ingin memenangkan pertarungan ini ya, kamu yang akan mangjejehe. Woi Balung Wasian si jangkar kehet si belakok bujubaran anu mantrak maneh ngentong nganggap entengan nang bulean delesiah ngurang ajaran mana rajang maneh di bendungan ku nganu jadi lawan mangrukanan nang bulean moal kuat bendungan mana raja. Ngali ngempet teh ngarakang maneh nganu daligdegan kadorong mundur ka tukangan sakurang ajaran. Ngatuda maneh magolobog ngejeng belagugan putu si kangawing-awing dilawanan. Ngasok majut deui Balung Wasian si bolok bujuran. Mbah Balung Wasi teu malih kana caitan manggali jeung si Banteng Wulung. Harita Mbah Balung Wasi musilkeun perhatianana kanu jilawan bari ngupat dina jero hatena. Edan kekuatan talaga lapisan Cinang boleh benar-benar hebat. Aduh, nu leuwih kaget deui keur aing. Sapasang leungeun Cinang boleh. Anu bantok jeung sapasang leungeun aing. Tetela dina kayaan teu sakara-kara. Aing ge teu ngarti boga kakuatan ilmuna nahaon ieu Cinang boleh. Aing nepikeun kalipuh kieu. Kata mah eta si goblok deh make jembuteun aing borok bujur. Supaya aing tiba heula saguna mah sabasang leungeun rebuk parotang deh. Ku aing teh tah moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu raja-beraja tulang mah. Kalau ka aing ripuh aduh. Ilmu silat halibungan nu digunakeun ku aing ge sarua bisa diimbangan ku Cinang boleh. Kata mah aing nyeri hati disebutkeun aing borok bujur ku si jangkar kehedan. Aing kudu ngagunakeun kekuatan tangga lapisan sampai nu namun kaya kieu mah ya. Ningali nu jilawan tacan saga diri pikeun neruskeun tarungna harita nang boleh terus nyelita deui. Ieu mah teu balik pisan kalah ka omon-omon. Terus ngahulang kitu maneh mah tarung teh Balung Wasian. Bingung ningali kokon aing
teu kunaon-naon kitu. Jajauheun ka bisa ngarubuhkeun si rawing aki aing anjir kakarek ngalawanan incuna ge kalah ka siga anu bingung ngahegak we. Telas ngohkoh batu karaos paling teu nya. Asok gunakeun kakuatan panaljang anu leuwih hebat sia Balung Wasi. Tuh kan goh-goh wae. Dewek eueuh dituna kudu eleh jajaten ku si lain lang bule. Sakumaha hebatnya kemampuan si lain. Teu bakal roboh ku dewek. Tadah sia. Mbah Balung Wasi maju dina rajang ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Dibarengan ku kakuatan ilmu raja beraja tulang. Nang bule ngarobah cara talungna. Henteu langsung ngabendung panaljang lawan tapi ngagunakeun heula kecepatan gerakanana ningkahan panaljang lawan ngarah ke seleun hatena. Syaukyuk telat pros. Syaukyuk telat pros. Sanggeusna sababaraha kali panaljang lawan teu keuna kana sasaran, harita nang bule kakara ngabendung panaljang lawan ku sapasang leungeunna. Syaukyuk gas. Syaukyuk gas. Samemeh nuju lawan kadorong mundur ka tukang. Ukur gese waktu sababa detik disanggeusna ngabendung panaljang lawan, harita